Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya Allah ya rabbal alamin. Ila hadrati mu'allif hadzal kitab Ibnu Malik radhiyallahu ta'ala anhu nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya Allah ya rabbal alamin. An-nuzbatu ari ieu eta babuat martelakeun nuzbah hartosna sasambat malimun andaj aliman dubin wa ma nukiro lam yundab wala ma ubhima ijal kudu ngajadikeun anjeun makana hukum lil munada tetep itu mah pikeun munada liman dubin pikeun anu disambat atawa pikeun anu dijadikeun munada mandub Wama jeung ari isim nukiro dina kirohkeun itu mah lam yundab eta teu dijadikeun munada mandub itu mah wala sareng teu dijadikeun munada mandub naon ma kalimah atau perkara ubhima dimubhamkeun itu mah wa yundabul mausulu bil ladistahar kabiro zamzamin yali wa man hafar wa yundabu sareng dijadikeun munada mandub naon al mausul isi mausul billadzi sarta tarkiban ishtaro masyhuritu alladzi kabiro zamzamin yali wa man hafaro ari contona eta tetep saperti lafaz bi ro zamzamin kana sumur jam-jam yali bari nyanding itu bi ro zamzamin wa man hafaro kana lafaz wa man hafaro wa man duh jalma hafaro ngeduk itu man bi rozamzamin kana cai zamzam wa muntahal mandu bisil hubil alif matluha ing kana mislaha hudib wa muntahal mandubi sareng kudu nepungkeun anjeun kana tungtung dina munada mandub sil tegasna kudu nepungkeun anjeun hu kana itu muntahal mandub bil alifi ku alif matluha bari ari anu disandingan ku alif udipa eta dibuang itu matlu ingkana lamun kabuktosan itu matlu mislaha eta misilna alif kata-katan winul ladzi bihi kamal min silatin au wiriha niltal amal kadaka eta tetep nyakitu deui saperti muntahal mandub dina pada hudipa tanwinul ladzi ari tanwin dina isim kamula sampurna itu mandub bihi ku itu alladzi min silatin nyatana silah au gueriha atawa salian ti silah nilta mangka ngarai anjeun al amala kana cita-cita wasyaklahat pan aulihi mujanisa iyakunil fatu biwahmin la bisa wasyakla sareng kudu nyandingkeun anjeun kana baris kana syakal hatman barina wajib itu syaklu mujanisan bari anu ngajinisan itu syaklu iyakun lamun kabuktosan naon al fatu fatah labisan eta nyalir eta saliru biwahmin kana cipta salah wako ilun wa abdiya wa abda man finida ya asukunin abda manari jalma abda eta ngadohirkeun itu man alia kana iya da sukunin anu ngagaduhan sukun itu iya finidai dina nida ko ilun eta anu ngucapkeun wa abdiya wa abda kana lafaz wa abdiya wa abda Shadaqallahul azim wallahu a'lam bissawab subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wahdaka la syarika laka wa atubu ilaik.